Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi Robbi qodaratin maha kawasa urang tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina juduling carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh dikarang atanapi direka ku Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana ka si Jupri sabatur-batur anu mana kiwari parantos bisa newak nyimayang. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita. Sumangga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Ode dodeng, geus lah teu kudu loba diajak ngomong. Matak kandeng sia. Ayo mending oge gancang urang bawa ka si guru geus pasti atoheun. Lantaran ayeuna anakna beunang. Apan geus lila diteangan. Kitu cenah ceuk si Jupri nyaritana ka si Ode disangkan gancang mawa nyimayang. Yeuh hayulah urang bawa ka hareupeun bapana. Nya geus kitu mah teu loba dicarita. Sakabehna harita arindit ninggalkeun eta tempat. Si Jupri lempangna pangheulana sarta dituturkeun ku baturna. Sedengkeun nyimayang lempang pangtukangna manehna merod embung nuturkeun. Tapi sok sanajan kitu kapaksa teu bisa nolak. Terus bae ngalengkah dapuh awak ngeritalian ku tambang sadua-dua. Bari satengah digusur ku si Oden jeung si Keling rek dibawa ka hareupeun Ki Badrawi anu jadi bapana. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun lalampahan si Jupri jeung baturna nu harita geus hasil newak nyimayang. Ayeuna urang malikan nyaritakeun Ki Badrawi anu keur aya di imah lantaran tadi keur sare tibra. Sanggeus aya sawatara waktu Ki Badrawi lilir jung cengkat terus kaluar ti kamar. Sanggeus aya di luar kebat ka tengah imah tapi kayaan didinya kosong eueuh jalma saurang-urang acan. Nya terus lempang muru ka tepas maksudna rek nempuh anak buahna. Tapi barang gok didinya oge taya sasaha. Di tepas kosong anak buahna teu kasampak. Ki Badrawi ngajanteng bari nitenan kana kayaan didinya. Terus ret kana panto anu harita geus ngagemblang. Ki Badrawi heran. Juru turun kaburuan panaona rarat reret nitenan kasabudeureun pakarangan imah. Tapi sakabeh muridna harita eueuh didinya teuing keur kamarana da puguh teu bebeja. Hae nyaha kamarana cenah manusia ceh. Meni teu katempo sahulu-hulu acan. Nah keur ngalidar kitu. Tapi naha teu bebeja. Ki Badrawi gegerenengan ngomong sorangan bari luntang-lantung di buruan. Breh nempo batu sadua-dua anu ngagoler deket golodog. Wah, sigana aya anu teu beres yeuh. Ceuk Ki Badrawi teu talangke gancang asup ka jero imah. Terus lempang ngagidig muru ka tukang. Ari maksudna rek nempo pakuwu jeung bojona kitu deui biijah anu ditawan ku manehna. Barang geus aya di dapur,
Ki Badrowi meni bolotot lantaran panto dapur geus ngagemblang. Samalah biijah teka sampak. Nya terus atuh muru ka kamar anu ditempatan ku pakubu jeung bojona. Barang breh teu tela kamar geus kosong eueuh anu ngeusian. Ya, dasar kurang ajar. Siku bangkar wadah make jeung nyoba-nyoba kabur sia. Kawasna manehna teh can nyaho ka aing. Tapi nyaha make bisa kabur. Wah, ieu mah geus pasti aya jalma sejen anu geus mantuan ka madanehna. Lantaran lamun indit sorangan moal wanyieun. Ceuk Ki Badrowi ngomong sorangan bari ngajega dina lawang panto. Sanggeus kitu gidi kaluar ti panto dapur juru turun ka pibirima. Panona tunga tengo ka pelebah kebon sampe tapi teu pati sidik lantaran kayaan di dinya mah paroek. Wah, sigana karabur ka jieu yeuh maranehna teh. Sok si arek lumpat ka mana kubu? Sanajan si laing lumpat ka tungtung langit oge geus pasti bakal kapanggih. Sarta bakal benang deui ku aing. Benang sia ku aing mah. Ceuk Ki Badrowi bari seuri. Sanggeus kitu teu miceunan waktu terus gura-giru asup ka kamarna. Gap kana ieu anu disarandekeun di juru geus kitu balik deui ka dapur jurut ka pipireun imah. Satuluyna blesat lumpat ninggalkeun eta tempat rek ngudag tawanan anu geus kalabur teuing ka mana. Mitra kaum dangu. Cag urang tunda heula lalampahan Ki Badrowi anu harita rek ngudag musuh anu kalabur teundeun sakedeung. Tah ayeuna urang malikan deui nyaritakeun heula Ki Japar sapara kanca anu harita keur aya di perjalanan rek ngajugjug ka Tegal Honje tempat padumukan Nyi Mayang. Mangsa alam dina ieu carita teu kacatur lilana. Kanyahoan wanci harita geus liwat di tengah peuting. Sedengkeun hawa karasana tiis mata kabulusan. Kocapkeun di hiji pasir aya sababaraha urang jalma anu keur nikreuh leumpang. Anu taya liam ti pakubu sabatur-batur. Sok sanajan leumpangna teh teu pati gancang. Da puguh kayaan teh poek jadi teu pati sidik kana tincakeun. Sajabati kitu jalan anu disorang barala kujujukutan anu jarangkung. Tapi sanajan kitu sakabehna oge teu ngarasa aral nya terus bae maksakeun lumampah. Ambu Rodiah jeung Biijah geus kacida capena. Aduh amana ambu mah geus capek. Nah jauh keneh ieu teh. Jeung di tujuan urang teh rek ka mana atuh geuning bet asruk-asrukan kanu bala. Si ambu harita nanya ka pakubu bari muntang kana leungeunna. Kesangna harita geus ngoprot sukuna karasa lungse kawantu geus leumpang anu cukup jauh. Ambu sing sabar heula nya. Wayahna we capek oge anu penting nama urang bisa bebas tina cangkraman anu jadi musuh. Amana nah nasib urang teh beut jadi kieu nya. Beut kudu ngalaman sangsara sararea. Hirup teh ngadon di udag-udag kudu jarahat. Kitu ceuk si ambu nyaritana dumareuda estuning matak pikawatireun. Sedengkeun Nyi Arum anu leumpang tukangeun harita teu cacarita ngan ukur hate anu nalangsa. Da puguh teu tega ningali kaayaan indungna. Ambu, lamun ayeuna urang kudu ngalaman kieu nya wayahna bae sing sabar jeung sing ikhlas. Lantaran ieu sakabehna oge geus tangtu cocoba pikeun urang. Tapi teu kudu leutik hate sarta aral subaha. Da lain urang wungkul. Samalah sakur urang lembur oge ayeuna teh apan sarua keur ngarasakeun kasusah sarta teu beda jeung kaayaan urang. Jawab pakubu ngebeberah kanu jadi bojona sangkan sabar jeung tumarima kana sagala cocoba nu ayeuna keur tumiba ka dirina jeung kasakurna urang lembur Sindang Sari. Keur kitu reg Ambu Rodiah eureun da puguh teu kuat ku capek. Ama kumaha lamun leureuh heula sakedeung. Ambu teu kuat capek.
Ceuk Ambu Rodiah ngajak eureun. Terus ngusap kesang anu renung dina tarang. Ki Japar, kumaha lamun urang eureun heula sakedeung? Kuring karunya kasih Ambu jeung Bi Ijah geus kacida carapeun. Sigana aman di dieu mah da ceuk rarasaan mah leumpang teh geus jauh ti lembur. Tanya Pak Kuwu bari ngalieu ka Ki Japar anu leumpangna teu weleh bari waspada. Aduh, sanes teu hawa tos abdi teh Pak Kuwu. Tapi palaur kumaha lamun ceuk musuh aya anu ngudag ka urang? Jawab Ki Japar ngarasa hariwang lantaran sok sieun ka udag kuno jadi musuhna. Anu tangtu bakal karasa berat tina yang hareupana. Nya sakedap we atuh Mang Japar. Hawa tos kapun biang sareng Bi Ijah anu kalintang tos capena. Sajabati kitu aranjeunna teh tos sepuh. Ceuk Nyi Arum da puguh ngarasa watir ka indung jeung Bi Ijah anu katempona geus carape pisan. Napasna ngaharega kesang ngucur ka wantu salilana oge jarang leumpang kanu jauh. Lantaran geus kolot arang langka indit ka mamana. Ngadenge caritaan kitu Mang Japar rumenghap narik napas, dasarua hate mah ngarasa watir. Nya teu sawios atuh ari kitu mah Mung ulah lami teuing. Terus terang bae mah ngarasa hariwang sok sieun aya anu ngudag. Nya Mang udon heula we sakojong mah karunya mah uing. Ceuk Samid milu nyarita da puguh manehna oge karunya ka indungna. Nyapek bae cek Mang oge cek Samid. Ngan wayahna ulah lila teuing. Mang keukeuh ngarasa hariwang inggis aya anu ngudag ka urang. Ah sigana mah moal Mang, lantaran geus jauh ti lembur ieu teh. Kitu cenah ceuk si Ajo bari jeung terus rarat-reret neangan tempat anu rada genah keur dipake leureuh. Kawantu manehna oge sarua ngarasa capek. Sanggeus harita manggih tempat anu rada genah gek diuk awakna jarande kana batu gede. Nya ningali kitu anu sejena narurutan tuluy guk gek dariuk hayang ngareureuhkeun heula kacape. Sedengkeun Ki Japar harita nangtung bae panonna rurat reret nitenan ka sabudeureun tempat. Ngajaga bisi aya anu matak bahaya. Sanggeus kurang leuwih aya kana saparapat jam. Pak Kuwu jeung anu sejena harita bareng narangtung anu maksudna rek neruskeun lalampahan. Bral arindit ngabring, Pak Kuwu leumpang panghareupna. Pak Kuwu leumpang panghareupna dituturkeun ku nu sejena. Tapi kakara oge aya kana sababaraha lengkah. Teu kanyahoan samemehna jorelat jeleng jelegedeug aya saurang tangtungan jalma anu nangtung ngabadegah hareupeun. Anu taya liam ti Ki Badrawi anu harita geus nepi ka palebah dinya. Nempo kitu Pak Kuwu anu leumpang pangheulana langsung ngarandeg. Da puguh kaget. Panon mencerong ka jalma anu keur ngahalangan jalan tapi can pati sidik kana rupana. Mereka labur ka mana sia Kuwu? Bangkar wadah ku aing geus dibede hirup kalah kalabur. Sigana bener hayang modar sia. Yang deui teu kudu kabur deuleu lancaran moal aya hartina. Kajeun rek kalabur ka tungtung langit oge tang tuku dewek mah baris ka udag. Ceuk eta jalma anu tayalian Ki Badrawi. Panonna nu bolotot herang buburilakan ka Pak Kuwu jeung baturna bangun anu gemes pisan. Sedengkeun Pak Kuwu kitu deui jeung anu sejena. Barang ngadenge kana eta sora sakabehna ngaranjug lamun katempo mah beungeutna sarepa awakna ngalalepar. Sararea ngarasa sieun melang jeung hariwang inggis aya kajadian anu teu dipiharep. Badrawi manusia jahat anu teleungeus taya ras-rasan. Rek naon sia teh make jeung ngudag-ngudag ka aing? Bisi si laing hayang ngawasakan harta banda kuring nyakop bae kadinya ampihan. Ngan asal ulah ngaganggu jeung ulah nyiksa ka sakabeh urang lembur. Sabab kuring sakabehna oge rarasaan mah teu boga dosa. Teu bisa kitu Kuwu. Sok sanajan si laing masrahkeun sakabeh harta banda, tetep si laing mah moal rek dilepaskeun. Kajaba lamun si laing daek ngangkat minantu ka dewek. Lantaran dewek hayang kawin ka anak si laing anu geulis jeung bahenyol.
Naon sia? Bet gagabah nyarita teh. Amit-amit teuing aing mah lamun anu jadi anak kudu boga salaki ka manusa anu akhlak jeung kalakuanna sarua jeung iblis. Sok sanajan paribasana nepi karup ku padung rap ku lemah. Eueuh aing mah keukeuh moal mikeun anak kasih laing Badrowi. Bah! Teu sudi najis teuing. Tembal Pakuwu estuning tandes pisan. Samalah bari kacerot nyiduh ka hareupeun Ki Badrowi da puguh bakat ku ijin. Ate Pakuwu meuni panas asa dihina jeung asa dicacampah ku musuhna. Barang nampak caritaan ti Pakuwu anu sakitu peureusna, uguh atuh Ki Badrowi ngaburingkal lamarahna. Awakna ngagidir huntuna kekerot sarta teu tatapasini. Hiuk iteuk gagaman diayunkeun rek dipake ngababuk sirah. Hiuk iteuk ngolebat lir kilap. Tapi Ki Japar anu harita geus waspada ti tadina teu cicingeun. Gancang serepet ngelugas pedogna jeleng luncat ka hareup. Sarta rikat nada serangan iteuk Ki Badrowi. Hiuk pelentrang. Kadenge sora pakarang bantrok ditungtungan ku sora Ki Japar anu ngagorobok. Lantaran leungeuna karasa komper jeung linu samalah bedog anu dicekelna ampir-ampiran murag. Sedengkeun Ki Badrowi nempok kitu teh nya puguh bae beuki nafsu. Aduh! Ki Japar ngagero bari muringis leungeunna kekerepengan. Urang ajar sia wani ngahalangan kana panyatan aing. Ceuk Ki Badrowi panonna mureleng ka Ki Japar matak sieun. Sedengkeun Ki Japar teu ngawalon. Lantaran keur ngarasakeun leungeun anu karasana komper nyak serak nepi kana puhu leungeun. Tete lah teunggelan iteuk Ki Badrowi lain lalaurakeunun. Komo lamun tadi kena kana sirah Pakuwu nya geus pasti bakal bencar saharita. Mangkeluk. Kunaon sia wani ngahalangan pamaksudan aing? Sia teh geus hayang gancang modar. Ki Badrowi tumanya bari neuteub seukeut ka Ki Japar. Samalah tarangna meuni karung kawantu ngarasa heran. Ceuk pikirna naha musuhna hirup keneh. Apan geus jelas ti heula teh dibalangkeun kanu jauh. Tapi buktina masih keneh aya di kieuna. Nah, geuning si laing teh beut kawas manusia anu ku aing dibalangkeun. Tapi mustahil lamun sia hirup keneh. Kitu ceuk Ki Badrowi satengah teu percaya. Sarta asa kurang yakin kana titinggaliana. Kuring anu ku si laing dibalangkeun teh Badrowi. Tah ayeuna aya di dieu teh tayalian rek modaran sia bangsat. Jawab Ki Japar, bari molotot awakna ngagidir ka wantu ambak hayang bisa malas. Uluh, eta ngabacot menyirangu remuy. Menyi harus kitu euy. Make jeung ngimpi rek modaran dewek. Dasar manusia belegug teu ngukur ka kujur. Samemeh sia hasil modaran aing, tangtu sia heula nu bakal modal ti heula. Yeuh geura tada serangan aing. Hiat! Jeleng Ki Badrowi luncat seakna rajang iteuk nangolebat rek ngababuk bincurang. Tapi Ki Japar rancing geus pisang. Barang iteuk ngolebat jeleng luncat ka luhur, hiuk, plos, juralit, juralit. Ki Japar ngajuralitkeun awakna ka tukang. Jelig suku nincak lemah. Tapi kakara oge napak. Sakilat harita Ki Badrowi nyebetkeun iteuk nangolebat rek ngahancak kana sirah. Bakat ku tarik sorana kadenge meuni ngahiung bangbaraan. Nya puguh atuh Ki Japar ngaranjug sarta teu miceunan waktu. Hiuk brek Ki Japar depok bari terus ngagorelengkeun awakna ngajauhan. Lantaran lamun iteuk kudu ditadah geus pasti Ki Japar moal kuat. Da puguh iteuk Ki Badrowi teh kakuatan kacida pisan rongkahna. Kawantu lain iteuk biasa. Samalah bisa disebut pakarang andelan pikeun anu bogana. Aduh, kurang ajar sia. Ki Japar harita nganggorelengkeun awakda ngajauhan. Sarta gancang ngoreja tudang rengkenek masang kuda-kuda tegep pisan. Panon mencerong ka hareup bari nitenan gerakan musuhna anu harita keur mureleng ka manehna. Sedengkeun Pakuwu jeung Nyi Arum kitu deui anu sejena sakabehna ukur naringalikeun di sisi di barungku jajantung anu ratug teu puguh rasa. Montong ngejat sia kunyuk. Lain hayang modaran aing. Kalah ngabacot we si harus. Yeuh rasakeun deui. Hiap!
Jeleng Ki Badrowi luncat ka hareupeun Ki Japar terus muterkeun iteukna di luhureun sirah. Sorana meningah hiung bangbaraan sedengkeun panona anu bolotot katempo buburilakan ngawaskeun musuhna anu geus saya garek ngayonan sakuat tanaga. Sea Ki Badrowi narajang iteukna disabetkeun kana suku musuh. Hiuk jeleng Ki Japar luncat ngacelepung meni luhur. Hiuk plos panarajangna Ki Badrowi ngeplos teukeuna kana sasaran. Jelek suku Ki Japar napak sarta sakilat nyabetkeun bedogna rek nigas tak-tak. Tapi Ki Badrowi kacida pisan rancingeus. Barang nempo bedog musuhna ngolebat. Sakilat ditadah ku iteukna. Hiuk belentrang. Aduh. Gero Ki Japar ngoceak sedengkeun bedogna ngaceleng jauh teuing ka mana. Jeleng mundur ka tukang bari muringis. 2 kali pakarangna bantrok. 2 kali leungeuna ngarasakeun komper jeung nyeri. Asa tembus kana tulang. Ningali kayaan musuhna sarupa kitu. Ki Badrowi mah geus teu asa-asa. Dina gerakan anu kacida gancangna sakilat iteukna ngolebat ngahancak kana iga burung Ki Japar. Hiuk. Aduh, alah yeung. Aduh. Ki Japar ngagero sorana tarik pisan bari nyekelan iga burung anu karasa saremuk. Oloyong gebru awakna rubuh terus gegerungan ngarasakeun kanyeri. Nya barang nyaksian kajadian anu kawas kitu. Pakuwu jeung anu sejena puguh ngaranjug awakna kabeh ngalaleper. Komo lamun beurang mah bakal katempo beungeutna paria siga nu areuweuh getihan. Bakat kureuwas jeung sieun ku Ki Badrowi. Nyi Arum nempok Ki Japar rubuh kacida pisan salempangna. Teu mikir panjang sakilat jeleng luncat muruk ka Ki Japar anu keur gegerungan. Gok cingogo gigireun. Mang Japar? Nyi Arum gegeroan leungeuna ngarampak kana awak Ki Japar anu keur ngarengkol bari teu eureun humaruru ngarasakeun kanyeri. Aduh, alah, neng enggak lompat. Keun mae mang mah tinggalkeun di dieu. Sok kaditu buru sararea lompat cing jauh. Lantaran lamun teu lompat geus pasti bakal cilaka. Aduh. Ceuk Ki Japar nita sangkan lompat ka Nyi Arum pikeun nyalametkeun diri. Lantaran geus pasti moal sanggup lamun kudu ngayonan Ki Badrowi musuhna. Moal mang. Sok sanaos dugi ka ajal oge abdi mah moal tega lamun kedah ngantunkeun mamang di dieu. Anu sakitu toh pati jiwa jeung raga ngabelaan ka abdi sareng kasadayana. Walon Nyi Arum nyaritana dumareuda panon carindak-dak da puguh kacida sedihna. Neng Arum sakali ieu mah mang menta sangkan nurut kana kahayang mang tong hariwang. Da mang mah moal nanaon sok buru geura ini tinggalkeun ieu tempat. Ceuk Ki Japar estuning maksa sangkan Nyi Arum jeung anu sejena ninggalkeun eta tempat. Tapi samemeh Nyi Arum ngawalon deui. Teu kanyahoan krewek leungeunna aya anu ngajewang. Bari terus digusur di bawah ngajauhan. Uguh Nyi Arum reuwas terus ngareret ka jalma anu keur nyeklan leungeunna. Sanggeus sidik kaok nyentak. Lepaskeun sia bangsat. Naon make jeung ngagusur leungeun aing? Hayang dicabok sia teh. Teu kudu sasanta katunya aya anu geulis. Ayeuna hayu milu jeung akang sarta urang panganten. Ceuk Ki Badrowi teu euleum-euleum hayang panganten jeung Nyi Arum. Naon si aki-aki gejul? Ngajak pangantenan sia teh? Tanya Nyi Arum bari molotot ukur sakilat. Hiuk geplok dampa leungeunna anu sabelah deui nampiling kana beungeut Ki Badrowi. Aduh, menyegenah. Nah, hanya ari dicabok kuno geulis mah menicibatan nyeri kalah nikmat asa diusapan. Sok atunya aya nu geulis calon bojo akang. Sakali deui nampilingna samalah pek bae rek sababaraha kali oge akang mah ridho sarta rek pasrah. Kitu cenah Ceuk Ki Badrowi ditampiling teh kalah menta deui.
Nya terus sor harita ngasongkeun pipina anu sabelah deui. Kituna teh bari sura-seuri da ceuk rarasaan mah manehna teh kasep. Nempok itu hate Nyi Arum mening ngaheab panas sareta teu ngomong deui. Hiu gaplok, gaplok banget Ki Badrowi harita dicabok sababaraha kali. Tapi edas, Ki Badrowi mah kalah seuring ngagak-gag kawasna saeutik oge teu ngarasakeun kanyeri. Samalah karasa kalah genah pikeun manehna. Sok Nyai, mangga cing wadeg tampiling deui akang. Sang Kanjeng ngarasa panasaran. Jawab Ki Badrowi kalah beuki ngahajakeun, teu sirikna ngaheureuykeun. Kalakuana estuning pika sebeleun matak jengkel kana hate. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui nya. Sabar lah Ki Badrowi, sabar. Atur nuhun mitra kana naon rupi beratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.